Hampura tu tapi lo kemarin mana kan aku naik itu gitu itu tapi hampura tu yang itu ini belakon mau itu mah ini orang ini ngomong kuma waduh kami ini mau itu mau nama tak itu itu masih tadi yang sadar makan soleh ya lo hamburan tuh Del, kita mah abis satu ini mah jadi mochi. Asli. dua Aduh, bisa. Enggak, mending ulah make bedak atuh, mending kajian we kajian. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ke sorban, di sorban teh teu boga urang euy. Juga tadi dililit-lilit. Orang Arab. Baju kita sama sih ya, berempat. Oh iya bener, bodas. Kela dang-dang lah tuh orang we. Ting bisa kena ting. Sampai juga pendekar. Anjay. Ya. Nuhun. Orang sih Sultan Arab can. Geus lah. Yang ngawuran duit nanya. Si eta makin naon euy. Itu Yes, makasih. oh blok sih nu ngomen ciga pawang orai. Tapi cocok bener. Masih lah meski. Mang Baung, welcome Mang Baung. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam amma ba'du. Anjay pohon deui euy. Masih kira Pakai efek jenggot meh lebih menghayati. mana coba mana Iya. mana Mananya guys? Kela tangan heula. Iya Nut. Eta mah lain juga eta. mana set eti Kan emang screenshot. kumaha ieu Lain eta nu tadi, coy. iya Ah, eta tah, nu si kadela pake tah. geuleuh anjing ciga si ieu ciga sa ini bisa tanya ciga pemain ciga GTA punya GTA Oh bener. Bener juga pemain GTA. oke belum si ulah ayo pulang anting hadirin Nut, kela nut, nu iya nut. Tah, nu ku abi pake nut. naon Eta, nu ku abi pake, mana pake buru? mun ini Batman mana Eta kan ya? iya Guys, iya lumayan ceramah. oke jadi di prank nah ini nggak daya baki euy ono kita si teti si liur anjing
saya hormati para BS-BS ku tercinta, mobil khusus, spender-spender kami, yaitu Bos Rumah Rajut, Apa Uji DS, Kertas Termahal KTS Gilang Triana, Bos Boheng, Yus Repesel yang saya hormati. Dan semuanya, umumnya, BS ku tercinta yang saya hormati dan yang saya cintai. Anjay. Nah, itu juga coblak itu juga coblak yang mau balik ngasih di kopel hati hati liur aja ah juga coblak aing mah ya aduh itu teh si koplak jadi cek keterangan mengatakan mana kudu diingat-ingat iya siap. Siap. Keterangan mengatakan idza mata'ul insanun qata'a amaluhu illa min salasatin taeta. Apa artinya? Yang artinya? Arti gimana kemana ya? Area main nih. Lagi malas keur malas euy. Terus tepuk Neng mah ipa yang setengah. Malas. Aduh males Aduh artina teh aya tilu amalan anu moal pegat nepikeun ka paeh. Jadi eta mau pegat eta mah gitu. Apa tuh salah satunya para hadirin rahimakumullah. Jadi salah sahijina nyaeta sodakotun jariyatin, yang artinya sodakoh jari Ya. jambi sama kebelah lihat isi sanela tuh di mana benar ya benar emang ngaji benar yo Oke. sodakoh jari ya umpamana si Eti dek sodakoh yo ka masjid eta bakal jadi jariah teh Teti. Mane sodako sabaraha atau nyumbang naon, nyumbang kusik, nyumbang naon atau jang. Hah? Kena. Oh boleh gitu atau Quran mana tenen di masjid gitu. Naon eta mah sebangsa ning nu itu yang dipakai ibadah tah eta salah sahijina. Terus anu kadua. Terus diteruskeun. Au ilmin yantafa'u bihi yad'ulah asana mah gitu asana mah gitu bodeng au ilmin yantafa'u bihi eta anu kadua ilmu anu bermanfaat tak urang siga maneh kamari ngajarkeun ka maneh ti jadi aya 5 tanggung jawab lalaki maneh nyaho tuh tah eta teh manfaat Nah jadi 5. Nu kamari genep ketang genep mah tadi tambahan ku aing teh. Eta salah sahiji nu kadua emang manfaat. Anu katilu waladin solihin teh budak anu soleh matak eta niscaya eta satilu eta sodaqah jariyah ilmu nu manfaat jeung budak anu soleh eta moal pegat bila mana teh si Eti paeh tah insyaallah eta moal pegat berarti Eti teh ngocor ti eta jadi mana teh moal kasusahan ibarat kieu mana teh geus capek gawe geus naon eta aya nu nganturan lantang nu nganturan dahareun mixu kepec gitu star bocak gue nah mana mah cicing doang ketik itu mau dibaratkeun mah cicing doang tetang nah mata tah ayeuna mau kang ngebahas lain-lain heula eta jadi sing inget tah Jangan lupa beli mixu bener Kayusan. tuh mata urangnya kayak itu ka dieu perlu pan ngaji teh perlu ti nya bener teu Benar. kita perlu gitu aing lieur di macan komen secara dia nih atau aja kan naon-naon itu aing ngomong naon aing
penting mah eta baik ya tuh. Bisa ulah cara mas yang ingin lihat cara mama tuh nu di mana ya tuh nu bawa anak cara mama. Henteu. Hah? Henteu. Tuh tinggal itu udah taruh tiarnya. Tuh. Naonan aku. Tuh nu cenah tuh. Musik anu pang ya bedak-bedak geus ulah bedak-bedak bayan depan ulah. Jadi gitu nya. Apal naon wae bieu? Sabaraha eta? 3. Tilu. Jariah. Ilmu jeung budak soleh. Ilmu naon? Hah? Ilmu jariah. Ilmu yang bermanfaat. Tah, dengekeun pamajikan aing. Allah. Aing sia. Sio bego-bego teuing. Tadi ilmu jariah naon ilmu jariah? Ilmu anu bermanfaat. Nu manfaat tak eta. Ilmu nu manfaat naon ilmu jariah ti mana? Aya nek mana ilmu jariah mah? Masa ilmu jariah eueuh. Nu hiji Jariah mah apa? ilmu sodako. Hah? Jariah mah sodako. Heuh sodaqoh jariah, mun ilmu jariah aya teu. Allah pangeran atuh ilmu mah. Ku aing ngeterangkeun deui nya. Al ilmu kalmai. Ilmu teh kos cai. Jadi cai moal daekeun turun ka luhur pasti ngadanna anuhan. Anu hanap tak kitu. Begitupun jelema begitupun ilmu moal daekeun cicing di jelema takabur sakaliana cicing eta ilmu moal barokah tak kitu. Moal manfaat di moal barokah eta kitu ti. Eta ilmu ngaranna ilmu tah. Sia teh ilmu jariah mah naon ilmu jariah atuh nu aya ge sodaqo jariah gitu. Apal geus apal. Apal? Apal. Gitu. Iya tarurun naon ya nun bisa kalau nun gue sanyo jangan si goblok aja saji gue lali udah bisa tuh kumana kayak jika Anut non kamari di Jakarta naonan orang kamari teh biasa we tuh refreshing sambil ada sedikit meeting gitu. Jadi meeting gak inget bisa ngomong meeting itu. Meeting ke naon? Biasa we. Jeung we nama gaya etis sih sanu teh ningali teh etana status sambil ngarokok gini. Oh heueuh nah bisa. Sok cing mana ningali nempo. Naon nampo naon? Eta ngendi kieu. Kitu tah. Oh anjir. Eta tuh kaben, saya teh kaben rokok mah teu meunang. Begitu asal ente nyala mah ini meureun teuing cetam. Oh. Kieu Bisa gitu aja. ini nyata yang mah gagah. Feeling good anjir kala. Feeling good. Laga Oh, balik bisi kaben. Meme aku mau nanya. Nah, tanyakeun ka teh Mei. Gimana pendapat Meme kalau ada cowok yang ngerokok? Diperbolehkan atau tidak? Pendapat untuk cowok yang ngerokok. Rokok kan masuknya makruh ya. Kalau makruh dikerjakan Seri. Nah, kayaknya sok kayak sama terus ikut. ya, kalau ngerokok mah nggak apa-apa, soalnya nggak haram. Kan kalau haram mah kan dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat Pahala. Gak dapat apa-apa. Meme suka nggak sama cowok yang ngerokok? Menurut pribadi ini mah?
Karena kan rokok sekarang udah lumrah ya, udah hal yang sangat-sangat biasa. Cuman biasanya kalau misalkan laki-laki yang gak ngerokok suka ada nilai plusnya. Cuman ya itu mah tidak menjadikan masalah dan tidak akan mengurangi rasa cinta. Wah, tak kaceng cek aing oke. Nokia, yo. Del balik deh. Black, pangmalikan rokok terus 2 salok, Black. Ayo naon, kan rokok. Tuluy kan rokok mah. Nah, teuing. Woi, Black, merokok Black, 2 salop sedang lah. Siap. Sandal pasti ya. Beli merokok 2 salop lah, bae. Ngerokok mah jangan umur. Ngerokok teh pan enak. Ya kamu manjangkeun umur yang rokok mah. Panjangkan umur, pancet ieu na ge pan kola-kolu teu ngarokok nyeri hulu pan gitu padahal emang. Bener. Kan aya geuning nu awewe nu teresep boga kabogoh nu ngarokok kan beda-beda. Tuh. Kalau pendapat cowok yang suka ngomong kasar gimana Teh Mei? Kalau cowok yang suka ngomong kasar, gimana ya? Kalau ngomong kasar mah mungkin udah bawaan dari lingkungan, udah kebiasaan gitu ya. Cuman kalau misalkan ada tahapan, maksudnya kalau misalkan ngomong kasarnya, dia bisa membedakan bagaimana cara berbicara kepada orang yang lebih dewasa atau kepada orang tua, kepada teman, itu bagus gitu. Karena kalau misalkan udah bawaan dari lingkungan memang agak susah kalau Mei. Nah, kamu teh asa positif thinking pisan, alus Oh, itu luar biasa. karena pemikiran yang positif akan selalu mendatangkan hal-hal yang positif. Nah, itu luar biasanya. Jadi itu sebenarnya nama jang maneh argepio naon. Yali inti jang cerminan, teme teh jang maneh cerminan padahal khususnya di kaum istri gitunya. Urang mah lain cerminaneun, urang mah babukeun, urang mah nya toh urang mah boro-boro pangabisa ge da eueuh kitu urang mah. Tapi lamun teme bisa menjadi sang motivator gitu. Jadi khususnya buat anak muda gitu. Pan mana ge matak teme mah geus puguh tina akhlak tuh aya. Tina budi pekerti, masya Allah. Terus tina sagalana, pokoknya luar biasa. Anu kieu model di kieu kuno model nanti ngaranna arak datang ujung tak temen model ditanya gitu ibarat nama model ditanya Tuh dah abi mah teh resep ka maneh atuh. lain ya mah apa deh ngobrolkeun arak namanya ka sinir naon teh siapa sinir Namun resep mah moal gitu. mana ka sinir nah dengekeun heula sia teh seti teh bedal yang kedua tak jadi anu usahakeun di geroan teh teme umpan di geroan kieu teme ka cenah teu gunaeun ieu mah si eti si padahal mah kieu Del yang kita lagi kikian ya satruk sa kikian anjing geus amit teh montong kitu sa teh padahal tah sa teh boga sungut teh atuh aing pake gitu. Aduh poho tuh aing saloba urang hese di bahasa. Teme pesantren mana? Teu abi teu pesantren. Karena emang didikana. Jadi enggak semua santri itu beradab. Aya nu teu beradab. Ayo bae. Jika saha urang gitu sasih. Itu urang eleh pan gitu. mengakuinya si eta tumben. Teh Mei.
Lamun pendapat tentang laki-laki anu beki sangu kumaha? Atuh anu. Senangnya teh nu mantap atuh. Eta bermasalah gitu teh meh. Kok abi Uyas jawab kami. Nah, bermasalah. Bermasalah. No bagi sangu bermasalah bagi umat limbad. Bagi umat limbad itu bermasalah. Karena pan mang limbad mahnya emang ai abdi mah kalimbad teh emang. Ari abdi mah kau limbad teh emang. Tah. Jadi ari mang limbad mah karena sebenarnya kita semua paku kamari ge nya ka abdi ge hoyong dipangaredokeun ieu cing teh paku payung siap cing teh mang cing ku urang gitu. Beneran abdi biasa. Bener siapa yang nanya teh? Geus nu bener iman nu bener. Soalnya fakta ya mah. Ini pendapat tentang cowok anu jarang mandi. Pendapat cowok yang jarang mandi. Mandi itu kan kebersihan. Kebersihan sebagian daripada iman. Ya. Salah satu sikap adil, salah satu sikap menghargai diri sendiri adalah membersihkan diri. Selalu memakai parfum, selalu merapihkan pakaian, berpenampilan rapi. Wah, Beberapa aduh ieu naon bala laki, aduh teresep lah mah. Pangmikeun ieu sabun aduh beak ieu kemani aya na. Tadi. Kemani lagi ieu teh beak. Ya, siap. Sabun di sampo beak di mana. Aduh aya. Eta minyak seugit urang keneh. Aya. Ya, oh bae teh aya mah. Ya dikirim not ku abi dikirim not. Oh, Minyak seungit. siap, Bro. Ah, ini urang mah teh biasa, urang mah biasa lagi lah. Ya, langsung make. Eta atuh tingali. Aduh. Tapi di kantor nanya ya jadwal Kalau make kameja, make jas kubu. Oh, aduh minyak sengit urang mananya. Aduh iya lah, aku pengen lede di aduh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kopi, beak, coba beak ah, beak. Kayak dikirim. Beredi dah. Aduh, gua mau pakai minyak sengit dulu karena hari ini pan benar-benar cek teme, jadi emang lagi pan an-nadhafatu minal iman pan eta cenah gitu. Buuk rapihkeun buuk. Itu anjing pan aing teu ieu. Anjir teu kuateun euy sisir ge we naon. Tah cicing anjing. Geus kitu halus. Abdi kata mingse aing euy goblok. Cigat coming se aing. Hai kakak low profile. So, sekarang nanya, ini lo bantu nanya, Sanut, kumaha perasaan kamari di post story ku Meme? Aduh. Ini ngomong-ngomong nggak sih jika ianya semua ada berbunga-bunga emang lagi kamar itu ya. Orang bener berbunga-bunga kamar ini. Ada pensi black aing kamari nanti jujur alitan namun di video sih ada viral aja kan orang itu Atuh payeng. saking senang gitu karena kakara orang masih yuk bener dikirim yuk di jen status gitu khususnya pujaan hati depan status karena jadi mata kakak Aneh ruci. siap
video call. Kamu naon? Kamu datang video call teh, orang benar kurang sare atau apa orang sare karena mobil. Teme, gimana pendapat Teme tentang cowok yang sering bercandanya tapi bercandanya ngebaperin cewek gitu? Ngebaperin cewek. Kalau kayak gitu sih kurang suka ya. Halus, benar, setuju ya nama. Benar, setuju pisan teh nah, si lalaki gitu mah ada payeng. Mau Karena benar. seperti seseorang yang tidak memiliki perasaan. Benar, jadi tidak bisa menghargai seorang wanita teh nya temenya. Ayeuna nah bercabang karena pencek ieu oge pan almar'atu waton wal watonu minal mar'ah. Mawar-mawar guys, mawar-mawar guys. Gitu. Nah, jadi gitu tuh orangnya teme abdi gitu. Terus setuju abdi ge. Itu ratu sehat ratu. Adam muhun Gina sehat gak? Gina sehat gak? Fatihah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang ke tahlilan. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Gua nanti tadi ngomong nanti. Nih, coba tanya pas Meme waktu kemarin nggak live Sanut sama siapa terus? Ila rati abaihi wa ummati wa ikhwani minal anbiya'i wa mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wal karumin wa syuhada'i wa salihin wa ahli kullin wa sabi kullin hususun nabina sayyidina Adam wa umina sayyidatina Hawa wa matana salah balas ya mau balik. Lihat soalnya banyak yang ngetag. Pas manggil sayang juga lihat. Alah, sia Sanut. Jangan nonton nih. Banget Sanut. Banget lah, banget. Balas ya. Si Eti parah tapi untuk teme eta kamari mah bari gabut lah. Arurang oge awalna gabut. Bener Meme. Dari gabut terus langsung Yang siapa nih Sanut hakan lah. Oke, langsung ke lanjut lagu-lagunya. Oke, come on. Yo, 1, 2, 3, go. Yo, ma. Siap? Semuanya siap? Kita berdiri sama-sama, oke? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, yo. Itulah lagu pertama dari Sanut Suneta. Oke, terima kasih. Nah, seperti itulah lelaki. Ketika ia sudah ketahuan salah, tapi tidak bisa mengakui
dan selalu berpura-pura seperti tidak ada apa-apa. Mun aing mah ngalegit sia Sanut. Selalu mengalihkan perhatian. Kan kesadarannya abdi ieu bade sholat tobat lah nya aya. Si Udin perempatan Sanut. Bye sia sudah ingat disolokeun Ci Udin. Waduh. Allahu Akbar ya Allah. Aduh po, gitu atuh Sanut baru. Aduh po, gitu. Siapa euy gitu. Kata si Udin cosplay. Kalau tadi dulu. Papi. Kumaha ya, Pi? Ya. Oh, sekali deui lah, Pek. Bang lasan. Meme sekali deui. Bagaimana pendapat tentang laki-laki yang selalu menghindari masalah? Laki-laki yang selalu menghindari masalah adalah laki-laki yang tidak memiliki ketegasan pada dirinya. Anjing, sorogan aing ke Prabowo. Tidak memiliki. Mending minta maaf kataku mah daripada diperpanjang. Ya. Ibu budak dua ieu ngaruksak suasana pisan. Bahaya beli mah dimusuhan budak ieu dua ge teh kudu naon. Ribo di taala. Tapi Makasih. naon Pi. Karena Sanu di sini posisinya agak sedikit terpojokan karena Sanu laki seorang. Gila mah pura tuh tapi lo kemarin main lah kan aku main tuh gitu tuh tapi pura tuh yang itu ingat belakon bohong tau mah ini aing ngomong kumaha waduh kamu ini mah bohong itu mau nama tak gitu itu masih tadi yang sadar makan soleh ya lu hampuran tuh ya Allah Mana meme dihampun tenan teu. Dimaafkan, namun akan selalu teringat karena mengurangi rasa percaya. aing si Udin goblok saya Cek aing ge parempatan Sanut. aing si Udin gila. Wah balik aing wah balik Parempatan Sanut cek aku ge. Mus aing moal jadilah diri sendiri itu kunaon ini non be aing setting ngapulang setting ngakulah si tahu setting aing ketularan si Udin euy Meme, Kakak. bagaimana pendapat Meme tentang laki-laki yang mengeluarkan air mata buaya? Nggak gitu ngebejaan Kasihan. karena bakal menjadi sarang fitnah karenanya fitnah tuh asyaddu minal quds ta eta karena bakal kadinya fitnah teh leuwih kejam sih eta jeung naon teh eta yang pembacokan Tapi yang dibicarakan barusan itu ada buktinya. Oh, nggak ada fitnah. Bukti. Aduh, anjing. Buat poin
iya abi menang Nut. Adanya. Cicing sanut engke bisa diatakeun deui. Ya mana cicing abi rek cicing. Ahilas tulil pirdam wala Udin. Boy, Udin ngagif euy. Udin. Makasih Udin. Ke satunya rek futsal heula. Sok. Deal. Ih sebagai permintaan maaf Sanut kudu ngapos foto teh Mei sana cek netizen. Boleh. Sebagai permintaan maaf kalau gentle mah harusnya mau sih. Tanya dulu orangnya mau enggak. Mau ya Meme ya. Yang sehari aja kayak kemarin. Story. Alam dunia geus pasiwa bencana Enak ngorok wae. Masiat beki macam hamur panon sia di mana orang haben roda. Aduh. Tanya heula. Bersedia tidak Meme? Mei. Sebagai permintaan maaf. Permintaan maaf mah tindakan sih. Nah aku nanya sih Mane bebal pisan dah aneh. Permintaan maaf mah tindakan aing manin aku kudu nanya. Aing teh nyaho tindakan naon sia mah. Udin. Saya tamat teh balik pisan del Birthday Sumiwa, selamat ulang tahun. Ke satunya rek futsal heula. Soalnya doanya omongkeun kumaha saena heuh. Halus. Sok diskusikan. Makasih Teh Dea. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.